Ibu-ibu sadayana rahimakumullah, urang lajengkeun pangaosan sanggeus nalewat sasi Rajab ayeuna nginjak kana sasi Sya'ban mungkin sasi Ramadan tah ieu 3 bulan mak berturut-turut Rajab, Sya'ban, Ramadan eta 3 bulan anu kudu kurang sadayana digunakeun sapinter-pinterna. Kunaon sababna dina 3 bulan tersebut eta Allah Subhanahu wa taala ngalipat gandakeun sadaya amal kabagusan urang. Komo engke dina puncakna bulan Ramadan kilang kuari ieu bulan Sya'ban mah eta geus nikelna ganjarana eta 700 kali lipat dina bulan-bulan anu sejen 700 kali lipat ieu bulan Sya'ban. Jadi urang ngaji misalnya ieu bulan Sya'ban salengkah 700 lengkah saayat 700 ayat 2000 sedekah kali 700 seluruh kabagusan eta tinggal ngalikeun bae urang sadayana bulan Sya'ban. Naon cenah kaistimewaan nu aya dina sasi Sya'ban supaya urang teh leuwih sumanget ngalaksanakeun ibadahna. Jauh urang mah pan lamun teu dibere nyahon naon kaistimewaanna naon upahna pan sok sarula. Ari eta mah geus dibejakeun naon kaistimewaanna sugan rada jurung sumanget mah. Ya. Eta nisfu Sya'ban disebutna malam baroah mah. Malam nisfu Sya'ban disebutna malam baroah. Naon bade baroah? Baroah eta malam pembebasan. Dibebaskeun tina naon? Dibebaskeun tina seuneu neraka. Kumaha kitu riwayatna? Ta urang buar dina ieu kitab. Kukula neuk dibejakeun dengekeun nya. Mama tinggal ngadengekeun. Wayahna nalika kula macakeun ieu kitab ulah hees. Ya ulah ngobrol. Sabab lamun ku abdi ditulis ieu kitab ku abdi dibikeun ka ibu-ibu pan moal bisa macana. Komo ngalogatna dibawa ka salaki mah coba pangmacakeun kitab ti kakak. Cik salaki ngahina tanaon dia kangai. Tuang ge sarua bae. Ibu-ibu sadayana rahimakumullah, ruwiya an Abi Nasr bin Sa'id anin Nabi alaihi salatu wasalam anahu qala. Diriwayatkeun ti sahabat Nabi ngaranna Abi Nasr bin Sa'id langsung ti Kangjeng Nabi meunang caritana. Cik Kangjeng Nabi nyarita kieu lama kana tilailatu salisata asara min Sya'bana atani Jibrilu. Manta kamari tak keur pangaosan dimui kasim kuring anu nanya Kiai cenah ibu mah cenah sok puasa Sya'bana tanggal 13, 14, 15. Kumaha eta? Da ieu rahasiana Bu. Nu mantak kajeun urang kuari misalna aya nu teu puasa, kuari mah henteu urang ieu mah nya. Henteu misalna ieu, ulah ngaku aya henteu mah. Kudu teu puasa, ngaku puasa. Mak, kajeun kuari urang henteu saom. Usahakeun tanggal 13, 14, 15 mah ye 3 poe eta laksanakeun puasa 13, 14, 15 bagusna mah ti kuari keneh ngan pan kuari mah kadeuleuk kusim kuring kekenyoh ibu-ibu jadi berarti teu puasa ya engke mah ye tanggal 13, 14, 15 kunaon sababna ieu caritana ti Kangjeng Nabi. Lama kana ti lailatul salisata asaro ketika wengian tanggal 13 min Sya'bana tina bulan Sya'ban atani Jabroilu kula kadatangan ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi mah kadatangan ku malaikat Jibril mah ari urang mah kadatangan pan ku tukang nagihan kiridit. Nah, Kangjeng Nabi mah beda. Jadi udah tangkai mau orang mah sampai 3 kali 4 kali 5 kali eta tukang kiridit jauh orang nak loba cukat cokot bae
loba kurudat kiri kadang-kadang mun teu boga duit nyumput borongnya ka kolong ranjang beja keneng cenah ka anakna emak eueuh gitu. Assalamualaikum cik tukang kiri dit. Waalaikumsalam emak ka mana? Cik emak ge emak mah eueuh. Kanyawa mun mana aya. Ya nu datang ka Kangjeng Nabi mah pas maleman 13 bulan Saban eta malaikat nyinaon cenah teh Jibril datang ka Kangjeng Nabi naon ngajak main lato-lato lain ngajak ngobrol, lain angur-anguran. Jibril mah datang pas di aya beja nu kudu disampaikan ti Allah Subhanahu wa taala nya. Cik Jibril ngomong kieu mah. Faqala ya Muhammad kum. Muhammad, geurah hudang. Geurah hudang. Ulah hees bae cik urang ulah ngedeng bae. Faqad jaa waktu tahajud. Kuari geus datang waktu tahajud. Ya orang yang sok tahajud nembereun nyamanya. Sok tahajud mah. Atuh gawe naon ini telok tahajud. Naon deui nu dilakukeun. Mah geus datang waktu tahajud litas ala muradaka fi umatika pikeun anjeun memohon naon anu ku anjeun dipikahayang ja anjeun masuk mentana lain jang diri pribadi. Lain jang keluarga tapi pikeun seluruh umat Kangjeng Nabi mah nu dipenta ku Kangjeng Nabi mah eta kabeh ge jang urang jang umat secara urang mah boga kahayang boga cita-cita eta rata-rata jang sorangan wungkul minimal maksimalna jeung keluarga. Kangjeng Nabi mah pan jang umat mata Cik Jibril geura penta naon anu pake kahayang ku dia pikeun umat dia. Bapak Allah alaihi salatu wassalam hudang Kangjeng Nabi ngalaksanakeun ibadah hudang tidinya mah titah hudang titah ibadah pakum cenah gara hudang anjeun gara ibadah anjeun ku Kangjeng Nabi dilakonan tidinya malaikat Jibril teu aya datang deui mah pas rek muncul fajar fa tahu ingda ing pijari subhi datang deui cenah malaikat Jibril nalika muncul fajar. Jadi selama Kangjeng Nabi ibadah mah malaikat mah teh di dinya. Nah, datang deui pas rek muncul fajar. Faqala Cik Jibril ngomong kieu, "Ya Muhammadu innallaha ta'ala qad wahaba laka sulusa ummatika." Muhammad, cik Allah ge ye saperti lu umat dia ku Allah geus dihibahkeun ka dia, geus dibikeun ka dia. Jadi artinya cik urang mah seperti lu umat dia teu kabeh ieu mah ngan seperti lu tina keseluruhan umat dia kuari geus dibikeun ka dia kumaha dia bae eta. Jadi cik urang mah Allah mah geus lepas tangan mangga sedengkeun lamun geus dicepeng ku Kangjeng Nabi kapasrahan ku Allah atuh yakin eta umatna bakal disalametkeun yakin eta mah. Jadi ku Allah cenah saperti lu geus dibikeun kumaha Kangjeng Nabi ngeun dibere saperti lu doang. Pabaka alaihi salatu wasalam ceurik mak Kangjeng Nabi. Ceurik Kangjeng Nabi kunaon sababna? Henteu dibikeun kabeh. Berarti sesana ka mana? Wa qala ya Jibril akhbirni an sulusainil bakin. Hei Jibril bejakeun ka kula ari 2/3 sesana dikamanakeun ku Allah. Ieu kula ngeun dibere saperti lu aya 2/3 deui ka mana? Buah-buah disiksa ku Allah. Buah-buah dikanarakakeun ku Allah. Jadi judulna mah Kangjeng Nabi eta teu puas ngeun dibere sakitu eta hayang kabeh pan Kangjeng Nabi mah. Hayang kabeh umatna eta disalametkeun ku manehna. Sanggeusna kitu faqala la adri Cik Jibril atuh teu nyaho aing ge. Sesana mah aing teu nyaho urusan Allah eta mah. Aing mah titah ngabejakeun ge saperti lu umat dia dihibahkeun ka dia. Adapun sesana Allah teu ngomongkeun. Teu nya ka mana buah. Buah mah cenah urang kolecer kana kolong suka laksana masukkeun ka nu sesat. Teu nya ka mana buah jajelemana pan wararedel. Titah make tiung wedel. Nya sedekah koret bae. Ngomongkeun salaki unggal poe. Ngomong ke tetangga abeukina
Buah mah ngan mudah-mudahan urang teu kasupkeun ka dinya mah. Ya, urang teruskeun. Fa'atahu lailata saniata salisata. Lailata saniata. Tidinya datang deui Kangjeng Nabi mah dina wengian katilu ka-12. Tadi namalman ka sabaraha tadi? Ka-13 itu nu tadinya. Dinina ya datang deui eta. Naon ngaranna? Malaikat Jibril malaman 14 maksud disana tadi dia. Tah waqala ya Muhammad kum. Hei Muhammad, geura hudang dia, geura ibadah deui. Ieu malaman kadua. Malaman kahiji kamari pan ngabejakeun sapertilu umat anjeun dipasarkeun ke Allah. Tah malaman kaduana dia datang deui ta malaikat Jibril. Muhammad geura hudang deui, geura tahajud. Bapak Allah alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi ngalakukeun sakumaha diperintahkeun ku malaikat Jibril. Fatahu indal fajri, datang deui Jibril nalika rek muncul fajar. Wa qala ya Muhammad qad wahaballahu laka sulusai umatika. Kuari nambahan Muhammad. Nu dipasrahkeun ka dia tina seluruh umat dia tadi namun ngan sapertilu kuari mah 2/3 umat dia dibikeun ka dia. Sugan cenah eta urang kalapadi ka bawah. Urang suka laksana sugan ka bawah. Urang malimping ka bawah sugan. Jadi mengalobaan ieu. Kena komo eta nu ngaji di majelis talim eta. Sugan ka bawah. Jaker ngaji nama bararager nya ge datang ka imam. Wararada. Lumayan bae mak sakabal-kabal ngaji ban urangnya pereh teu nyarekanan salaki. Keur ngaji mah. Pira aku keur ngaji ngomongkeun batur. Kumaha Kangjeng Nabi geus ditambahan padahal mah 2/3 dibikeun umatna ka Kangjeng Nabi. Pabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam cari deui bae. Cari Kangjeng Nabi kunaon sabatu pancan kabeh. Berarti nyesa sapertilu deui ka mana ieu? Cik Nabi ya Jabrail akhbirni ana ani sulusil waqti. Bejakeun ka kaula ai sapertilu deui sesana umat kaula ka mana? Janu dibikeun teh ngeun 2/3 anu sapertilu deui ka mana? Kumaha jawaban malaikat Jibril faqala la adri teu nyaho aing. Sesana mah tak nu sapertilu deui teu nyaho tadi bejakeun. Ngeun sumaatau lailatal barokah. Tah datang deui Kangjeng nan malaikat Jibril dina wengian barokah nyatana di malaman nisfu Saban. Mah malaman tilu nisfu Saban pan tadi malam 13, 14, 15 datang deui ka Kangjeng Nabi eta malaikat Jibril. Faqala ya Muhammad al-bisaratu laka. Muhammad aya kabar gembira pikeun anjeun. Naon cenah kabar gembirana? Fa innallaha ta'ala qad wahaba laka jami'a umatika. Kabeh umat dia kuari mah dibikeun ka dia. Dibasrahkeun ka dia. Kumaha dia bae umat dia mah khusus kabeh geus dipasrahkeun ka kumaneh cik Allah ge. Ngeun aya cenah ge mah. Ajeun kabeh dipasrahkeun aya eta anu nyempil bete ka bawah. Khawatir bisi urang kadinya kitu. Mah. Mana cik malaikat Jibril kajeun kabeh diasupkeun miman la yusriku billahi syai'a. Tapi asup oge nu dibikeun ku Allah ka umat anjeun ka anjeun Muhammad salian ti jalma nu musyrik ka Allah. Anu musyrik ka Allah mah cenah nu eta mah teu ka bawah. Nu musyrik mah mantap mah nyaho musyrik mah. Musyrik eta nyakutukeun Allah, menduakeun Allah, maka Allah percaya anu sejen ge percaya. Eta baheula iringan Abu Jahal kieu ngomongna mah ka Kangjeng Nabi. Jika Kangjeng Nabi ibadah mah tauhid, wungkul ka Allah hiji. Ulah nyembah kana patung. Lah tahu jajeng manat ka Allah bae ibadah mah. Sakumaha makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah kitu. Nyaksikeun abdi, ngayakinkeun abdi bakal ngabejakeun deui abdi kanu sejen. Alla ilaha illallah
bahwasanya dari teu aya deui pangeran nu hak diibadahan kecuali Allah sahiji. Teu aya deui mah. Teu aya deui kajian cenah pangeran loba. Pangeran mah loba, patung cik orang musyrik mah pangeran. Nabi Isa cik orang Kristiani mah pangeran. Siti Maryam oge pangeran. Tapi anu hak diibadahan mangeun Allah Subhanahu wa taala. Eta pan makna syahadat. Tak urang kudu bisa mana syahadat anak urang. Ulah eta ngapalkeun syahadat ngakawina. Ngisinkeun. Laju tinta syahadat ku pangulu barang bae cenah barang bae horeng teu bisa. Sina. Atuh pohara parah geus teu bisa syahadat aja. Berarti telok sok. Sabab mak kula nanya sampai sapenting syahadat dina salat diucapkeun sabaraha kali ku urang? Aya bade dina salat wajib ya. Salapan kali mak. Dina salat maghrib 2 kali, dina salat isya 2, dina salat subuh sakal, dina salat dohor 2, dina salat asar 2 kali. Kabehna salapan. Sapoe sapenting urang ngucapkeun 2 kalimat syahadat dina waktu keur maca tasahud dea, di waktu tahiyat eta jumlahna salapan. Lamun anak urang nu kawin teu becus syahadat berarti anak urang telo. Lamun calon minantu urang teu bisa syahadat buah calon minantu telo. Mah khawatir eta nu utama. Kulama sok laju curiga bae lamun cenah syahadat cik kiai nu nganterna barang bae cenah berarti meureun teu bisa. Karunya ieu kiai mah bisi isineun nya. Bisi isina. Iya khawatir mantap anak-anak urang tamat hade jaga kawin mangke sok hayang diantar ku kiai. Nya ari geus syahadat kita becus ngisin-ngisin nganter bae. Syahadat bae mah asyhadu alla ilaha illallah. Ieu nu parah deui walina teu bisa deui. Cik pangulai gerak wali ngawalian maca 2 kalimat syahadat teh lah nya ge lain rukun teu wajib mah ngan lamun teu bisa isin. Kaciri teuing. Nah, kaciri teuing. Kecuali cik malaikat Jibril anu musyrik nu eta mah ku Allah teu dibikeun kajen. Nu eta mah disiksa ku Allah. Kunaon sababna mah Allah ngahampura kana sakabeh dosa salian tina musyrik. Musyrik mah teu dihampura lamun urang maot teu tobat. Nu kumaha musyrik tadi teh ka Allah percaya anu sejen percaya atawa kieu urang mah yeuh. Dengekeun ya, kakaprahan di kampung. Kakaprahan di kampung nu hade akidah urang jaga. Ulah sok lelempangan ka jalma anu kira-kira bakal nyasarkeun urang. Mun neuk menta syariat ka kiai. Mun neuk menta syariat kanu ngarti kana agama. Anu disyariatkeun ku karumanehna teh tina Quran. Mancengna ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah menta syariat kanu sok meuleuh menyan. Awas. Ulah sok menta syariat kanu sok meuleuh menyan. Kunaon sababna? Meuleuh menyan mah manggil setan. Awas. Meuleuh menyan mah manggil jurig. Ta eta nu dipuntayang ku manehna setan. Engke datang nyanding. Ju ngomong kieu atuh jurig bae bisa. Kecuali ya anu meuleuh bukur. Model kiai ai bukur mah ya ahli hikmat eta manggil malaikat mah lain neuk mun tayang ka malaikat mah ngeun malaikat kanu ngadugikeun ka Allah. Ulah sampekeun urang teh menta syariat ka jalma anu sok meuleuh menyan. Ulah ta urang percaya kana omonganana mah datang bae urang ka imahna. Cenah ge cik hadis Nabi 40 penting salat urang teu ditarima ku Allah. Lamun urang sok lelempangan kanu dukun. Nu hade nyareat mangga gerak ngeun kanu ngarti kana agama. Supaya urang teh ulah kabawa jadi jalma sasar bisa-bisa jadi musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Tah nu musyrik mama teu dihampura ku Allah.
bahkan terdibikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi. Tidinya cik malaikat Jibril sumaqala Jibril alaihi salam, ya Muhammadu irfa ra'saka ila sama. Kuari coba Muhammad angkat sirah dia tingali ka luhur langit. Cik malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi tingali ka luhur langit. Eta cik Jibril ka Kangjeng Nabi. Pangdur madataro, coba kadeuleu aya di luhur langit ke dia. Cik Jibril. Panadoro Nabi alaihi salatu wasalam, tidinya Kangjeng Nabi tangah mah ka luhur langit. Tas pas malam nisfu Sa'ban, malaman baroah, malam nisfu Sa'ban tangah Kangjeng Nabi ka luhur langit. Faidan abu-abu samai maftuhatun. Kaget Kangjeng Nabi mah pintu-pintu langit kabeh blung-blong dibuka. Nah eta langit aya pintuan aya. Waktu Kangjeng Nabi Isra Mi'raj mah sampaikeun malaikat Jibril assalamualaikum dina lawang pantolak dina lawang langit. Kunaon sababna setiap langit anu ngajaga mah. Jadi lamun anak-anak urang belajar di sakola ieu, pan kurang ngalaman sakola. Cik dina pelajaran sakola kieu mah aya cenah astronot anu nyampe kana bulan. Ai astronot eta mah jelema ahli ruang angkasa anu buat roket cenah ge neuk ka bulan. Geus kitu nyampe ka bulan eta bohong. Jadi eta mah lain pendapat urang Islam, pendapat non muslim, pendapat para kafir, pelajaran ti kafir baheula. Eta memang nyangsang di luhur, ngeun lain dina bulan. Sabab di luhur teh loba planet mah. Gitu nyangsang cik paru-paruna mah di kunaon sababna atuh bulan mah aya di langit mah. Jadi lamun sampekeun eta si astronot tembus ka luhur langit, pugu malaikat Jibril bae ge sangkilang di alamna. Uluk salam heula yang dibukakeun lawang. Moalnya eta nyolobot sorangan bae nya. Ya, iya mah pada urangna keyakinan urang. Ya. Tapi eta pelajaran sekolah ya, mantak anak orang eta di samping sekolah kudu diimbangi ku ilmu agama supaya ulah sasar pendapatna. Tah, barang ditinggali ku Kangjeng Nabi pintu langit dibuka wal malaikatu min samai dunya ilal arsy fi sujud. Kabeh malaikat dimulai nu aya di langit dunya langit kahiji sampai nu aya di aras kabeh keur sujud eta kabeh malaikat mah keur sujud. Nyinaon malaikat sarujud cik dina aya katerangan nu matak eta malaikat sararujud kabeh yastaghfiruna li ummati Muhammadin mangmentakeun hampura pikeun seluruh umat Kangjeng Nabi Muhammad termasuk urang sugan ka bawah dipentakeun istighfar ku para sapun malaikat mah di langit kaji sampaikeun ka aras tah maleman nisfu Sa'ban kabeh sujud mentakeun hampura pikeun umat Kangjeng Nabi. Wala kulli babi samain malakun, setiap pantok langit aya malaikatna. Pala babil ula malakun yunadi, dina langit kahiji aya malaikat nu ngagorowok kieu mah anu nyawara kieu dina malaman disusahpan ya. Tuba liman da'a robahu, ya tuba liman yarkau fi hadhihi lailah. Bahagia amat di kurang tema ka urang kalapadi, ka urang sukalaksana, ka urang kanang palon anu penting ieu keur artina keur naon? Keur salat. Engke dina langit kadua kitu deui, malaikat nyawara ngagero tuba liman yasjudu fi hadhihi lailah. Bahagia pikeun anu sujud dina ieu penting mantap malaman itu seban wayana kajun urang beuki HSG nyari supaya nalika amal urang dibawa ka luhur langit dina jangka satahun rek disetorkeun ka Allah urangna keur ibadah kitu mah ulah urangna keur keret dasar mah amal ibadah loba kagorengan waktu keur disetorkeun ge urang loba keur HS. Tacik nu di langit kadua bahagia jalma anu sujud dina peuting ieu dina panto langit nu katilu aya keneh bae tuba lidzakirina fi hadhihi lailah
bahagia amat anu dalalikir dina ieu penting. Mak salat laksanakeun, dikir laksanakeun. Dikir mah naon bae nu penting mah urang teh ngalem ka Allah, muji ka Allah, nuk la ilaha illallah, nuk subhanallah, nuk Allahu akbar, alhamdulillah, nuk digabung tak kabeh hade bae. Mah jadi lobakeun dikir urang dina pas eta penting. Wala babi Rabi'ah malakun yunadi dina panto kaopat malaikat nu nyarios gede bae. Dina malaman Ibnu Saban mah cik eta malaikat tuba liman da'a robahu fi hadhihi laila, berbahagia pikeun umat Muhammad anu keur ngadoa dina ieu penting. Ngadoa laksanakeun ku urang salat dikir ngadoa dina panto nu kalima malakun yunadi tuban liman baka fi min khosyatillah, bahagia amat jalma anu ceurik dina ieu penting. Jadi lam urang ceurik pas malaman di Saban mah kauntungan luar biasa. Ngeun ceurik kunaon ka? Jabi ge sering ceurik eti penting. Dengekeun ya sing anggeus. Ceurikna min khosyatillah ku sabab sieun kana siksaan Allah, sieun ka lain ceurik teu parani. Pas malaman nispu Saban pasea jeung salaki gauk cik salakina geus repeh diajur teuing mah kagok cik kakak cenah ge nu ceurik malaman nispu Saban mah cenah ge ibadah ya ampura eta mah lain ceurik ibadah nu gitu. Eta mah ceurik lain sieun ka Allah ku abong ku salaki. Ieu mah ceurikna ku sabab sieun ka Allah dina eta malaman nispu Saban. Sabab mak mata urang mah terus terang pada urang nabe teh nya mata ibu-ibu mah. Mata kula mah ieu mah eta hese kana ceurik pikeun sieun ka Allah hese. Eta salat penting padahal urang hayang ceurik tedekeun ceurik. Sedengkeun cenah ge mah lamun urang jarang ceurik teu bisa ceurik karena sieun ka Allah ciri teu ashad. Naudzubil teu ashad teh mah. Mak nyorang kula nanya pada urang nabe nyorang ceurik sieun ka Allah. Hah? Nyorang meureun nya mah jama geus kolotnya. Kami mah sering kiai cenah kami mah sering ceurik sieun ka Allah. Oh alhamdulillah eta kuduna urang bisa ceurik sieun ka Allah. Tah nu ceurik malaman disuwaseun ka Allah bahagia cik malaikat. Saterusna pan langit eta ayat 7 mah. Jadi ayat 7 panto. Nah, saterusna wa ala babi sadisah malakun yunadi. Dina panto langit nomor kagenep aya malaikat teh nu nyawara tuba liman amila khairon fi hadhihi laila. Bahagia umat Muhammad anu ngalaksanakeun kabagusan dina ieu penting. Naon bae kabagusan mah seueur mah. Nya nok sedekah tah gitu. Atuh anak silaturahmi tah eta ngaranna kabagus. Naon bae kabagusan urang geus karolot ieu nya ho. Bahagia nu ngalaksanakeun kabagusan dina eta penting. Wa ala babi sabi'ah malakun yunadi. Dina panto nomor kagenep ka-7 aya malaikat anu nyawara kieu tuba liman qara'al qur'ana fi hadhihi laila. Bahagia amat jalma anu maca Quran dina aya penting. Geus bisi ieu itu sanggup mah maca-maca Quran. Ja Quran mah pada barokah meureunnya. Quran mah pada barokah geus maca Quran behudang urang mah ti penting. Salat sunah geus bisi dikir jeung itu teu bisa ngadoa teu bisa maca Quran. Geus jelas maca Quran mah. Geus jelas eta mah yakin diganjar ku Allah. Neuk ngarti neuk teu ngarti diganjar. Ulah hariwang. Neuk ngarti neuk teu ngarti nu penting urang mah maca, bahkan ulah tanu macana nu ngadengena diganjar. Ya tadi pan anu maca Quran mama pan henteu ngadengekeun doa diganjar. Laju upahna sarua ka atulah yang saru batur mah digawe ku maneh mah henteu ngeun diganjar nu ngadengekeunna diganjar geus maca Quran.
rutinkeun mun bisa mamaca Quran mapan kurang manya supaya kumaha carana supaya tamat sabulan sakali sapenting apa sapenting sejud sapoe sapenting sejud sabulan sakali tamat ieu mah nyorang namatkeun Quran baheula ira keur leutik keneh cenah dina guru ngaji namatkeun Quran teh adiliung ku jelema gitu eta mah ngeuntung-tungna doang tamat Quran 30 juz ka bahagia jalma nu macakeun balaman ispo sapa suma yunadi dalikal malak dirinya eta malaikat nyawara deui mah ieu balaman ispo negekeun yeuh ulah sampekeun urang liwat ke ispo sapa cek eta malaikat hal min sailin bayu tawassu lahu saha jalma nu neuk barang penta penting ieu ka Allah maka seluruh pamentana bakal dipasihkeun ku Allah minta maka Allah malam menisbo saban mentana urang ulah ketiga ti matak maca Quran 3 kali nu pertama hayang dipanjangkeun umur barokah ku Allah Subhanahu wa taala ya Allah Allahumma tawil umurona panjangkeun umur kami ja urang naon panjang umur mangpaatna supaya leuwih nambah-nambah pikeun kabagasan urang jang naon panjang umur ge aya teh teu pake ibadah mah kuduna kieu tuh urang minta panjang umur ge supaya daek ibadah sabab lamun panjang umur ieu kalah makin jauh kana ibadah mending pendek umur bener doangna kieu mah dengekeun ya urang panen pan rata-rata sok aya mah lobanya bener teh mah hayang loba doakeun ke cenah supaya enah ieu panenna ieu amin cik kieu teh mah lamun urang panen meunang loba sampai ni sobahana urang teu hook kana ngajakat mangga tapi lamun panen loba pake ngajakat hulap hook mending ulah menta meunang loba supaya ulah nisab kunaon sababna jangan naon loba ge eta mamatak nyiksa ka urang eta mah teu mangpaat teu barokah ka urang gitu jadi urang mah hayang loba hayang panjang eta supaya nambahan bekal ibadah bekal di alam akhirat gitu maksudna eta jadi mangga sahabat nu barang penta penting ieu bakal dikabul ku Allah saterusna wahal min dain payustajabu lahu sahabat nu ngadoa penting ieu malaman nisfu saban maka doana bakal diijabah wahal min taibin patapayutabu alaihi sahabat jalma nu tobat penting ieu maka tobatna bakal diterima maca istighfar urang wahal min mustaghfirin payughfar lahu nu maca istighfar minta ampun ka Allah yakin bakal dihampura ku Allah dina malam nisfu saban fa innallaha ta'ala yu'tiku minan nar fi hadhihi lailah aksara min adadi sahri gona milik qabalati banil kalbin sanyana Allah mah dina malam nisfu saban bakal ngamerdekakeun umat Kangjeng Nabi sakumaha loba na bulu-bulu embe ti golongan qabilah Bani Kalb cenah ge mah bulu embe ulah tah sakobilah mah bulu embe mah hiji ge ngabadeg embe hiji buluna loba mah eta nu dipadekeun ku Allah malaman Yesus sabaan cenah ge mah sabing bilangan bulu embe nu aya di masyarakat Bani Kalb ngabadeg nu dipadekeun ti neraka ku Allah dina malaman isbu sahabat mantap disebutna malam baroah Lailatul Baroah malam diperdekakeun makhluk-makhluk ku Allah Subhanahu wa taala tah eta urang buka tah eta mah nya buka kertasna eta teh doa anu sok dilaksanakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nya baca ku urang coba mak hiji mah yo bisa anu salah ngajabar jeeran mah ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alih kajian dinanya teh sayyidina make sayyidina nya make bae sayyidina mah kajian teh ditulis ge tata krama orang Kangjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alih wa masabil hikmati wa ma wali nikmati wa ma'adinil ismati
wa simni bihim min kulli su'in wala ta'khudni ala ghiratin wala ala ghaflatin wala taj'al awaqiba amri hasratan wa nadama wardo anni fa inna maghfirataka lil zalimin wa ana minadz zalimin. Allahumma ighfirli ma la yadurruka wa atini ma la yanfa'uka fa innakal wasi'atu rahmatuhul badi'atu hikmatuhu fa'tini sa'ah wada'a wal amna wasihata wasukra wal mu'afata wa taqwa wa aprigi sobro wasidqa alayya wa ala auliya'i fika wa atinil yusra wa la taj'al mahul usra wa imma bidzalika ahli wa waladi wa ikhwani fika wa man ladani minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Eta doa sakali deui doa Syekh Abdul Qadir Jalani sakali deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa masabihil hikmati wa mawali ni'mah wa ma'adinil ismah wa simni bihim min kulli su' wa la ta'khudni ala ghirratin wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqiba amri hasratan wa nadamah wardo anni fa inna maghfirataka lil zalimin wa ana minadz zalimin. Allahumma ighfirli ma la yadurruka wa atini ma la yanfa'uka fa innakal wasi'atu rahmatuhul badi'atu hikmatuh fa atini sa'ah wada'ah wal amna wasihata wasukra wal mu'afah wa taqwa wa aprigi sabra wasidqa alayya wa ala awliya'i fika wa atinil yusra wa la taj'al mahul usra wa imma bidzalika ahli wa waladi wa ikhwani fika wa man ladani minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bacanya kayak dina pas malam manis po Saban taeta pangnaon kusabab amal urang penting harita bakal disetorkeun ka Allah dina jangka satahun mah amal urang bakal diebrehkeun disetorkeun ka Allah sugan ari ku urang dibantu ku ibadah mah dibantu ku doa eta buku amal urang loba kana kabagusan sugan kagorenganana dihampura ku Allah dihapus anu